kenal makanya tak sayang makanya tak cinta. Begitu pepatah lamanya, kalau sudah kenal pasti kamu tahu, kalau sudah tahu pasti kamu mau, lalu cinta pun datang. Asik. Kapan mau balik nada dan dakwah tuh kudu nyanyi menyebaeud wae. Ece nepangkeun saangaran abdi mah sakumaha awak. Sareuri awakna jangkung penek, angernya diuk sakieu nangtung sakieu. Ceuk ngaran teh matak sesuai abi mah jeung awakna ponok ngaranna ge da moal panjang. Da memantes kana awak. Ngaran kolot apaleun ieu mah piponokeun, matak ngaranna ge ponok ngan 3 huruf ONI saha. Gampangnya ngapalkeunana gampang, pokona mah di panggung mau balik sok dateangan da batur mah eueuh. Anu make baju nasi hordeng pasti oni eta teh. Ponok baju nasi hordeng geus oni we eta mah pasti. Abdi ece ti Gunung Gede Kawalu, Tasikmalaya kota, Tasik kota ieu kabupaten. Ayeuna tiasa tepang dia patempatan, mudah-mudahan sing nyandak manfaat. Amin. Ya robbal alamin. Urusan jangkung jeung penek eta mah geus ece ogenan. Ngan sing aratoh bisa aya nu pararenek di dieu sing aratoh, jang tong nyeri hate, tong leutik hate, nu penek mah rata-rata sok jararadi palalinter nu penek mah. Sabab otak jeung hate deukeut kari ngajengkalan. Nepi tereh matak mikir teh tereh. Tayana tereh bulan Ramadan sia tereh taraweh. Neangan imam teangan nu penek. Naon sabab nu penek mah pasti meunang wae. Naon ungkedna tereh ti luhur ka handap teh. Da bener anu penek mah palalinter sok nu nyieun kapal ge Pa Habibi jangkung penek. Pan penek tuh bisa nyieun kapal tereh mikirna teh. Tuh ustad terkenal di Garut, Kyai Haji Jujun Junaedi, jangkung penek. Pan terkenal jadi bubalik laras henteu. Ayeuna nu geus sian tablik akbar di dieu jangkung penek. Tuh nu parnek mah cek aing ge jaradi. Mata urang dieu sing hayang turunanana soleh lain hayang penek uyuhan. Nu jangkung nu penek urang kali urang nu penting soleh. Amin ya rabbal alamin. Nu kadua bebeja heula ka urang dieu ka urang peuteui nunggal. Rek bebeja teh ieu bahasa oni moal make bahasa tamu. Bahasa tamu teh abdi salira di dinya tah moal kitu oni mah ngomong we sakumaha biasa sapopoe. Sawios ieu teh. Moal nyeuselan moal. Nah, ari geus bebeja mapan bebas oni bisi uang uing tah kitu nah. Budak teh uang uing cenah kakarak jolok kan geus ngomong oni mah. Ame teu kagok pidatona gitu. Ari gitu mah ngobrol sapopoe pan asa jeung dulur, leres henteu. Ari jeung dulur mah moal kararagok oni ngomong moal kagok kitu ece balik rek mahanan ka dulur mah moal kagok. Pan geus jadi dulur, bener teu ece? Dan nu kadua nu katilu oni mah ngajina mah mawa nu kieu sawios ieu teh. Lamun dihurungkeun moal anu nyarekan, moal aya nu nengoran ka panggung moal diruntuhkeun panggungna moal dibalayar. Oh, itu mah bagian paet cenalin bagian wing itu mah. Aing mah datang ngondang oni ieu cenah. Sohibe nu ngondang eta Teh Rizka ya Teh Rizka ngondang abdi teh di bulan September keneh. Tanggal 7 September ngulem nanti. Ayeuna September, Oktober, November, Desember tuh 4 bulan oni hayang ka dieu. Alhamdulillah paranjang umur nu jemputna ge Teh Rizka ka ditu tadi ka Masjid Al Hidayah. Lamun moal naon urang hurungkeun ngalap berkah tina awasan sholawat, mudah-mudahan nutos diakadan Ujang Ucup sareng Ujang Yusuf sareng Neng Ica, mudah-mudahan sing sarehat salirana, mudah-mudahan sing curcor rezekina, sing seueur nu bikasih mikanyaahna, dipaparinan keturunan anu seueur bari soleh tur solihah, digampangkeun kasabna usahana ku Allah Subhanahu wa taala. Oge naon tos dikaluarkeun ku sahibul bait ti kedua belah pihak, ti istri sareng ti pameget, mudah-mudahan sing janten amal sedekah jariyah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anu haladir, anu aya dia pangaosan, segala kahoyong cita-cita nu aya dina mana sadayana berkah sholawat mugia diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bihaqqi sholawati ala nabi sallallahu alaihi wasallam istajib lana du'ana. Amin. Shallu ala nabi Muhammad.
فاقت عيناي شوقا ولطيبة درفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدايا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغاره راء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمدا يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه اللهم amin ya rabbal Begitu diijabah ku Allah subhanahu wa ta'ala doa urang sadayana amin ya rabbal alamin. Jam sabaraha jam 8 tenangnya masih geus peuting oge naon sababna sabab pangantena ge da geus jadi malam Jumaah kan geus meureun heueuh malam Jumaah malam Sabtu ayeuna teh katilu peuting berarti ucup teh geus lancar meureun heueuh cek raoseun sholawat ngake musik raoseun teu make musik yang ngeunaheun komo lamun make musik pan aja jadi kikieuan tah ngeunah berarti aya kumaha carana dina pangajian ameh naon ameh tetep ngeunaheun ameh teu naon ameh teu nunutan maka kudu make nu kieu ti antarana yen strategi wungkul
strategi dah hirup teh ari teu nyeni mah teu rame. Jadi hirup mah kudu nyeni teu baku. Ari nyeni mah bakal rame alam dunia ge ku Allah dijieuna kapanan henteu sarupa, mangrupa-rupa teh seni. Hasil karya seni Allah kan luar biasa. Di langit wae warnana teu hiji tapi sababaraha hiji di langit. Aya bodas, aya hideung, aya koneng, aya beureum, leres, aya biru. Di alam dunia sarua deh rupa-rupa, aya jelema, aya naon, aya sato, aya tatangkalan, aya cai, aya batu, rupa-rupa. Aya anu warna hejo, aya warna koneng, aya warna ungu, aya warna beureum, rupa-rupa. Naon sababna? Ameh nyeni. Leres, hirup mah entong baku, matak di antara ngaji ge ameh rada nyeni kumaha carana tah make nu kieu. Ameh nyeni teh. Jadi rek nunutan teh moal jadi, nunutan setel cai teh hurung geus nunutan ini setel hudang deui. Nah, itu ke dalam rangka we dalam rangka ame teu sing koleset dabongan aya paribasa tentang ngaji teu rame sing koleset baralik we. Ya alhamdulillah ada dakwah mah tara baralik da rek balik oge nan eraeun. Nu rek nunutan teu jadi da ku aing hulungkeun kieu deui. Nah, kitu atuh strategi. Leres teu? Dan nu ka masjid oge kadang hayang ka masjidna teh gara-gara di masjidna aya senian. Leres? Nu adana pan make seni mah ngeunah, leres? Cek nu adana di masjid aya make seni mah pan ngeunah. Ayalah salat datang betah ningali nu adana teu make seni penteunna heuh lempeng mah sok ngeunah teu lempeng ayalah salat ararek sarolat tapi seni oge abah ulah kaleuwihan kira-kira tukang dangdut tuluy adan ayalah salat hei hayya alal falah aya hei segala keadaan atau dibuburak beureun ku DKM tapi da alus kudu aya nu kitu eta teh kudu aya sakapeung mah kudu aya pamuda lamun keur waktu adan teh ini ke masjid ini wah jam 12 ya saha cenah si abah eueuh siga pamuda eta mah rek adana tes ari pas tes-tesan diadu huntuna da panjang kuntu diadu jak pes aloh anjing anjing rek adan anjing heula gorowok aya sugan teh heueuh rek adan ai gorowok teh cenah gesek lohor cenah ieu pamuda rek adan kini ku sadar sugan rek adan kalau nyanyi ngaramuk moal kira-kira dari luar ngamuk wah anu tar ka masjid kan datang ka masjid ngamuk deuleu tadi masjid cenah ngahina masjid sia kuduna adan ngadon nyanyi di masjid wah rek dikaradek teh kerumpul di masjid kabeh sia ngahina kana adan sia teh lain nyanyi kehead adan sia teh geus waktu adan heueuh da gerek adan geuning atuh kalah nyanyi bongan ku adan mah tara daratang bener teh da aya nu nyanyi mah dararatang bongan da keuheuh ari masjid dihina batur keuheuh adan dihinakeun keuheuh ari pas digeroan ku adan cicing wae atuh berarti ngahinakeun didinya teh sebenarnya leres teh batak cek anu heureuy tadi teh cek badak pamuda teh geus sia caricing sia da aing teh sebenarnya rek adan ngan ngageroanana ku nyanyi heula aing ku ieu dararatang sia caricing tong baralik deui urang berjamaah kudu aya nu rada euleum saeutik teh kitu da nya eta mah keur ngerjain eta anu hese ka mana ka masjid leres teh nah eta teh make seni ngan senina tong kaleuwihan oni ogen di dieu dan tuh ayoh we ngamusik engke aya pidatona aya tadi disebutna nada dan dakwah teh kitu dakwah tuluy make nada dakwah tuluy make nada ti itu lain nyanyi wae atuh aya nyanyi wae mah pongdu teh geus onang leres mudah-mudahan we sing katarima ku urang peuting nunggah amin ya rabbal ieu mah acarana nikahan sanajan ieu tanggal 1 Rajab bisa anu ngaharewos ka oni misalkan teh ustad kalian we rajaban ngeunah cek aing teh nu mayarna sohibul band di dinya DKM nu ngeunah hayang rajaban mah engke we onang deui aing lagi geuning lobanya di ditu ge eueuh dararamang eta uluh loba geuningan sugan teh ieu wungkul efek teh muntos ka dieu eta dararamang urang dinya katingali ka dia kade sohib bisa teu kabere itu seneh sugan teh eueuh jalma di dieu aya loba berarti jalma rek nanya ya ieu mah walimatul nikah judulna oge walimatul urs paribasa oni mau unggal nu kawin pasti emang make nu kararia emang di peuting nunggal geus biasa ieu kikieuan lamun anu kawin ieu mah komo ieu mah lain di awewe di lalaki leres teh tos biasa di dieu jadi kikieuan eueuh lamun anu kawin budak eueuh hajat osok make nu kieu di kemangan model kitu osok jadi geus biasa di dieu mah di kieuan biasa
Oni rek nanya kikieuan aya teu ti dituna. Nanya oni mah aya teu kikieuan ti dituna. Aya bahasa ti dituna teh lain ti ditu ti tasikna lain. Ti ditu teh maksudna mah tina agamana aya teu kikieuan teh contona aya henteu. Teu aya. Ari ieu nuturkeun saha tuh kikieuan? Ayo sia. Seni. Kebiasaan, oh adat kebiasaan. Jadi masing salah oke nanda adat kebiasaan. Bener deh ce? Ayat tadi dituna iya. Jawabanana teu aya bener. Urang-urang fokus kenal jawabanna aya atau teu aya? Eueuh. Berarti eueuh ti dituna kikieuan. Eta teh jawaban ti ece nya ti ece lain ti oni. Eueuh ti dituna. Lamun hayang apal aya jeung eueuh ti dituna, pertanyaanana kudu kanu kawina. Nu pangheulana kawin saha? Jawab sa cicih, nu pangheulana kawin saha? Nabi Adam. Oh, Nabi Adam budak apal? Nabi Adam nu pangheulana kawin manu diciptakeun. Ari Nabi Adam dikawinkeun sareng Siti Hawa baheula. Diriung teu kawas ucuk di dieu jeung Ica. Henteu diriung. Henteu. Teu diriung. Eueuh nu nyaksian berarti duaan we Nabi Adam jeung Siti Hawa kitu nya. Aya penghulunan teu? Tak berarti geus jawabanana lolobana henteu. Ta eta teh lain henteu ti dituna, henteu arapal eta. Ada kudu kitu ameh naon aya hasilna ngaji teh jeung oni aya hasilna. Matak ditanya heula bisi geus arapal nya geus ari geus arapal mah. Tong make kudu ngaji, geus arapal ce, ya apal ce geus aing kari assalamualaikum balik. Aya pan can arapal. Matak nyebutkeun ieu eueuh ti dituna. Nabi Adam pas nikahan teu dirariung, da teu apalkeun. Ayeuna balik ti dieu kudu apal. Leres. Nu pangheulana nikah adalah Kangjeng Nabi Adam sareng Siti Hawa. Di mana? Di sawarga. Sanu nganikahkeunana Gusti Allah. Ceuk saha? Nya aya kitabna para ulama bedieuna lah ameh tere di majalis Susaniyah. Di dinya aya keterangan panadaha Adamu. Nalika diciptakeun Siti Hawa, ngagroan tah Nabi Adam teh ka Siti Hawa. Man anti wali man anti sari anjeun jeung keur saha anjeun mun cek urang dieu mah peteuy nunggal hei orang asing siapakah siapa namamu hei orang asing dari mana asalmu lagu saha eta apalan tahun 80 artisna aya di dari kabeh saha anjeun jeung keur saha anjeun dijawab ku Siti Hawa ana Hawa khalaqani Allah taala li ajlika saya teh Hawa saya diciptakeun keur anjeun wahai Adam aku tercipta hanyalah untukmu hebat bahwa eueuh deui nu dipikacinta ku Siti Hawa adalah Kangjeng Nabi Adam alaihissalam rek teu kitu kumaha da eueuh deui di ditu lagi ngan Adam na wungkul matak di dieu mah mahal nalika Ica bisa milih ucuk Yusuf nalika Yusuf bisa milih Ica pan mahal naon sababna saingan loba leres awewe loba salian Ica ge loba nu leuwih geulis Ica loba nu leuwih jangkung ti Ica loba nu leuwih bodas ti Ica loba tapi Yusuf milih ka Ica leres henteu aya di ditu pada eueuh piliheun deui di sawarga ngan hiji-hijina Siti Hawa dadak cek Siti Hawa teh aku tercipta hanyalah untukmu nya ada eueuh deui leres teh aya cek Nabi Adam teh kira-kira geus tercipta untukmu itini ka dieu atuh ka dieu mun cek urang mah ka dieu cek Siti Hawa teh bal anta lain kuring anu kadinya tapi anjeun Adam anu kadieu. Tah, indit we Adam nyamperkeun Siti Hawa pamin dalikal waqti jarotil adatu bidahabir rajuli ilal mar'ah. Tidinya aya kabiasaan lalaki nyamperkeun awewe lain awewe nyamperkeun lalaki. Lain Ica anu nyamperkeun Yusuf tapi Yusuf anu nyamperkeun Ica geus kabiasaana ti surgana kitu. Leres matak jadi awewe tong sok ateulan. Oh yang budak-budak lalaki si Allah di surgana. Jadi lamun aya lalaki budak-budak awewe da ti dituna kitu. Tuh nyamperkeun we Nabi Adam ka Siti Hawa geus deukeut kina-kina kami adalah tercipta untukmu darek dicabak ku Nabi Adam eta Siti Hawa. Nya maksudna mah rek dicekel pananganana langsung aya instruksi aya hatib naon hatib teh suara tanpa cirim ya Adamu amsik fa inna suhbataka ma hawal la tahillu illa bi shadaqati wan nikah cicing Adam ulah ka cukal cekel ulah ka kulang kaleng sabab anjeun can sah can diakadan encan nikah cicing jangan pegang dulu teroret jangan cium dulu tahu kitu bantuan atuh aja
karena baru saja kita berteroret siapa. Udah cek budak teh lagu naonnya iya cicing ya mah lagu nini lagu sini nih tuh baheula tahun salam. Cicing ulah waka cukal cekel haram cicing loka kulang kaleng cicing mata harita Nabi Adam surti Allah karena kahoyong kanjeng Nabi Adam harita keneh langsung Allah summa amarallahu ta'ala ala sukkanal jannah langsung Allah marentah ka penduduk sawarga paon parentahna tilu parentahna hiji bi ayu zayyinuha dua wa yuzakhrifuha nukatilu wa yuhdiruha mawaidan nisari wa atbaqoha hiji dangdanan tu hawa hias tu hawa matak di dia neng ica di dangdan leres henteu isuk rek aya acara deui wae dalalahar deui wae urang dieu ti poe kemis keneh dahar sigana teu nyarangunya eta ti poe kemis hayo wah yang dahar ini ka dieu jaba ayeuna dahar deui itu geus disadiakeun pan keur saha eta isuk teh dahar deui isuk teh acara deui euceut teh bener mending kana tuluy loba nu hajatnya di dieu dangdanan tuh hawa mata di dia awewe di darangdanan tuh parentah Allah ke penduduk surga tengah dangdanan Adam tuh batak lalaki mah eueuh bejana dangdan dan uti surga dangdan mah lain lalaki tapi awel Siti Hawa nu jadi contohna ge di dangdanan matak ece ayeuna dararangdan pantes da contohna ti ditu ge dararangdan naon sababna sampurnana awewe mah ku dangdan lalaki mah geus sampurna teu kudu dangdan lamun lalaki dangdan leulewiheun sok we ajaran dangdan lalaki oni kungsi dangdan baheula memeh masantren daing masuk aya ka puji ku batur baheula memeh masantren teh gawe heula oni mah tah memeh gawe teh aing mah dahay ka puji dahayang beureum biwir teh kos ibu-ibu pan beureum mah kudu make naon make lipstik oni make lipstik ieu make lipstik ameh beureum da kabita ku biwir beureum leumpang we cek batur teh cek lalaki deui pik piu tuh da kaleuwihan sok akang ka dieu rek kararaji di naon heula dipupur heula sok init ka dieu meureun teh siga onel-onel leres teh da geus sampurnana kieu oni ge teu dangdan geus saayana kieu tapi pantes lalaki mah da pantesna kitu tapi istri lamun teu dangdan kirang pantes matak pantesna istri mah dararang da Siti Hawa oge didangdan di ayu zayyinuha wa yuzakhrifuha dipajang matak ica isuk dipajang kamari dipajang di mana di pelamin dan Siti Hawa lagi sarua dipajang leres wayuk di ruhama wa idan nisari wa atbaqoha hadirkeun dahareun keur panganten matak di nu hajatan pasti loba dahar da di surgana ge disadiakeun dahareun keur acara pernikahan teh tuh berarti geus ngakuran ka sawarga leres tuh pangantena di dangdanan pangantena dipajang tuluy aya dahareun loba dahareun geus ngakuran tah jeung urang surga tuluy Allah marentah kasa Allah marentah kasa kabeh malaikat nu aya di langit naon parentah Allah bi ayyajtami'u tahta sajarati tuba sina kumpul ngariung di hanapeun tangkal nu disebut sajarati tuba tangkal kebahagiaan ngaranna karumpul kabeh malaikat rek naon ngumpulkeun malaikat di dinya rek nyaksikeun kana akad pertikahan Kangjeng Nabi Adam sareng Siti jadi lamun cek akang tadi cenah bahwa Nabi Adam nikah jeung Siti Hawa teu diriung tah berarti teu apa berarti Nabi Adam jeung Siti Hawa teh nikahna teh di kumaha diriung disaksian ku sasaksina penduduk surga jeung saha jeung para malaikat ngariung di hanapeun hiji tangkal atuh naon nu akurna jeung urang dieu nu akurna jeung urang dieu hiji ngariungna nomor kedua dina hanapeun iuh-iuhna mana hanapeun iuh-iuhna da di dieu mah eueuh tangkal atuh da jelema pinter teu kudu neneangan tangkal akur jeung surga di dieu mah diakurkeun ku jinisna model kieu naon model kieu teh tah ieu tenda leres oni rek nanya ari fungsi tangkal nalika hujan keur naon keur ngiuhan lamun panas keur naon keur ngiuhan ari fungsi tenda keur naon keur ngiuhan leres henteu jadi fungsi tangkal jeung tenda geus akur dina pada keur ngiuhanana jadi urang ulah fokus kana jinis tapi sing fokus kana naonna kana fungsina leres udah moal mungkin atuh sahibul bait di dieu nuaran tangkal naon tangkal cau tangkal mahoni kunaon sahibul bait eta nuaran tangkal mahoni ieu cenah rek nyiuh-iuh cenah kapan di surgana cenah ku tangkal atuh rariweuh
geus we nu akur jeung tangkal naon tenda. Tah berarti masang tenda model kieu teh geus aya ti ditu, geus aya ti surga, cuman beda jenis. Ieu mah tenda, itu mah tangkal. Nu penting fungsi terus henteu. Keur bagi di tendaan keur ngamuliakeun saha? Ngamuliakeun tamu. Tamu nu mana? Tamu panganten ti palih ditu nu istri. Leres henteu? Keur urang dieu can dulur-dulur nu ti luar. Kapan ngarasa ngeunah beureun lamun asup ka jero ieu patempatan tuluy katingali geus kieu cararaan. Pada ece lamun asup ka dieu teh moal ditingali panggungna tapi nu ditingali teh langsung ieuna. Da lamun mau foto gen hayang dipotona teh da moal di dinya di hareupeun balong moal da langsung di ditu. Leres teu? Naon ngarasa betah, ngarasa nyaman. Sedengkeun ngarasakeun betahna tamu eta teh jadi amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Lamun anjeun bener iman ka Allah jeung kana poe akhir, fal yukrim dhaifahu, hormat tamu teh. Di antara ngahormat tamu teh tah nyayogikeun tempat model kieu. Leres. Jadi teh amal ibadah di hadapan Gusti Allah. Tuluy bae ku Allah ditikahkeun Nabi Adam sareng Siti Hawa disaksian ku para malaikat. Naon nu beda jeung urang peuting nunggal? Nomor kahiji nu bedana nu ngariungna di ditu mah di surga mah malaikat jadi saksina, di dieu mah manusia. Leres. Mun di ditu di sawarga ditikahkeun anak ku Allah langsung, di dieu mah syariatna ku plebe. Leres. Ku penghulu. Mun di ditu mah teu kudu mayar, lain di dieu mah mayar. Leres henteu? Sok we taroskeun ka Kang Sohibul Bait ya geus beak sabaraha kieu teh da ieu teh henteu gratis ieu teh make du. Leres henteu? Masang tenda make duit, ya panggung make, sound system dibayar kudu, ya oni dionangku, Rizka ku duit. Leres aja. Tuh, ya teh geus beak sabaraha mun hitung-hitungan mah geus matak stres kana otak. Geus puluhan juta dikaluarkeun teh kersa keur kabungah nu jadi anak ameh Yusuf bungaheun. Leres. Eta kabungah teh mahal. Da sok aya kolot anu teu ngarti kana kabungah nu jadi anak. Aya kolot anu koret aya henteu. Aya kolot nu koret henteu. Aya budak bebeja rek kawin mah tapi oyong nikah. Kari kawin atuh naon hesena hayang kawas Yusuf. Nikahna hayang kawas Yusuf mah tingali atuh 4 poe. Tuh cenah oyong baligan. Tuh cenah isuk aya gambusan. Hayang kitu abi teh. Cek indungna teh erek kawin mah atuh. Mending langsung we ka KUA diabringkeun. Balik ti aku adalah harwe ngarariung. Boga duit mah tong make meuli nu kararieu lah. Ngomong nang mu balik lah teu kudu cenah beak duit. Geus we boga duit mah keur bekal we maneh kawin. Ari mah teu kabeuli lamun masalah nu ge kabeuli mesin 2 ti kieu ogena. Ngan mamalah cenah mubah pokna teh mubah. Lain mubah kore teh kopet geuning. Leres ka anak wae kopet komo ka saha? Komo ka batur, komo ka tetangga. Taya Sohibul Bait mah geus bager ka sahana ka putrana. Berarti bakal bager ka tatangana. Amin ya robbal. Da hirupna lemur mah dieusian ku jalma-jalma anu balalager. Leres henteu? Kade bisi aya nu koret di belah dieu ka hade. Naudzubillahi min. Naon sababna dina kitab Wasiatul Mustofa aya keterangan bahwa aya sawarga ceuk Nabi Muhammad ka Sayyidina Ali. Ali, ye dengekeun. Di akhirat teh kita di sawarga teh aya terpangpang. Dina pintu sawarga teh anti haramun ala kulli bakhilin, anjan haram kaasupan jalma anu tara mere cap jahe keked mengkene mereket buntut kasiran meureupeu sedem kos patung tak eta ulah-ulah nyieun patung di imah teh eta. Ulah aya patung di imah teh ulah aya boneka hirup di imah tongkos kawas patung. Ari patung naon cicing eueuh guna. Cicing we dipenta meureub cenah. Naudzubillahi min. Ya cenah bade ngadamel pasantren di dieu kanggo santri kobongna terus bade reksak. Nuju teu aya. Nuju repot. Aing ngomong nuju repot ari isukna geus dipanganaran repot di mana di dieu. Leres henteu? Naudzubillahi min. Jauhkan lemur ieu ti nu karoret. Sing loba keneh nu baleungharna bari balageurna ti lemur. Amin. Gampang lamun anu beunghar bager gampang. Hayang acarana naon gae nu beunghar bager mah gampang.
Mana contohnya? Tinggal di pengaruh anu beunghar, pengaruh nu beunghar. Pengaruh nu beunghar nalika aya acara sakedeung deui teh aya rajaban, aya geus rajab. Moal lieur, masyarakat moal lieur rek aya rajaban teh. Moal lieur kumaha daina makan biasa rajaban teh mintaan ka masyarakat. Sok cenah bade nyumbang 10.000, 1.000, 2.000 mangga. Aya nu beunghar mah opal teh nu beunghar atawa 2 siki we nu beungharna. Geus dihandle kabeh ku eta. Cek nu beunghar teh aing pabeuriheun cenah ngaji teh kadang kaburu kadang henteu. Aing nu bisa disumbang ke teh walti duit kuring cenah si ngaji duit mah. Matak ngomong nate gitu, ayeuna cenah naon DKM, ek rajaban, sabaraha budgetna? Lah sekian puluh juta, lah sakitu mah urang kuduaan we. Tong make ka masyarakat mentaan. Ngeunah nya aya nu beunghar nu banggeur mah. Aya acara teh hese teh kudu nguriling ka masyarakat cukup we kudu duaan eta. Matak doakeun ku sadayana sing balalager nu baleungharna. Amin. Ya Rabbal. Naon sababna? Sabab eta mah titipan ti Gusti Allah ngan kade ka beungharan ulah jadikeun naon? Tameng, mung ibadah. Ai paribasa geus beunghar mung ngaji. Engke ngahujah di ditu teh. Gusti, nalika di akhirat teh, kunaon maneh teu ngaji sia? Cek nu beunghar teh, kuring mah Gusti teu ngaji teh da riweuh atuh da urusan naon? Urusan perusahaan kami mah teu kaburu. Cek Allah teh bakal dikieukeun ya. Kami teh boga nabi, boga rasul ngaranna Nabi Sulaiman. Kurang kumaha beungharna Nabi Sulaiman. Jadi raja Nabi Sulaiman teh. Beungharna geus kabejakeun ka mana-mana. Tapi Nabi Sulaiman tak pernah ninggalkan ibadah ke kami. Jadi lamun aya boga hujah beunghar teu kabur ibadah sing era ku Kangjeng Nabi Sulaiman alaihis. Leres henteu harta asal ti Allah kudu dibalikeun deui ka Gusti Allah. Maka syariat nu beunghar dikurangan ti dituna lamun dibalikeun deui ka Allah beuki berlipat ganda tah naonna. Teangeunana engke di yaumil kiamat. Matak sing balaleunghar urang dia bari balalager bakal barokah hartaan. Mana harta barokah teh? Harta anu nganterkeun manehna kana jalan Allah Subhanahu wa taala. Mana nu teu barokah? Harta anu ngahalangan manehna ka Allah Subhanahu wa taala. Matak harta urang sing nganterkeun urang kana ridho Allah ta eta harta nu barokah. Asalna ti Allah balikeun deui ka Gusti Allah. Neangan dunya teh lain ngan sakadar neangan lobana wungkul, tapi urang neangan oge barokah. Amin ya rabbal alamin. Satu buah syair untuk Anda mencari berkah. Bila mencari berkah sekali deui hidup indah. Bila mencari berkah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Aya santri di dia aya. Ok dialajar nyanyi santri tong tinggalin. Naon sababna ameh payung ke jadi ajengan di onang. Ngeunah geus di onang mah balik teh ti dieu teh mawa berkah ilmu manfaat. Da hampura da kudu kieu teh da mu balik di panggung. Itu nyanyi-nyanyi acan mah teu di onang deui dengekeun. Matak santri teh kan kudu sagala bisa. Ngaji jurumiyah kudu bisa, ngaji yakulu kudu bisa, imriti kudu bisa, alfiyah komo, can balagohna, can fikihna, minimal atuh bisa-bisa nasri balik ka imah teh. Daras henteu bisa palaya puluh paalan ke geus untung. Komo lamun bisa nyanyi, petak aya nu kabitaeun koni, cenah aing cenah kaos maneh euy. Naon cenah hayang kaos urang penek, lain hayang penek aing. Kabita cenah kaos maneh cenah ngaji, cenah hayo we cenah ngal peuting maneh cenah keluar wae. Da batur mah ningalina ngeunahna wungkul balik mawa dus ningali teh ngeunah wungkul teh apalan capena mah cete bisa teh cete ngaji nya bisa tuh matak pasantren oge urang ayeuna jadi ajengan ge bisa maca Quran norolang aing maca Quran tajwid bisa cete ari pikirna bisa aing hadisna khomo hadisna mah geus katalar hampir kabeh mutarol hadis ku aing katalar tuh aing nyanyi bisa henteu ta eta teh panyakit hayang dionang mah kudu bisa nyanyi. Matak aing di imah teh kitu, ngapalkeun teh selain ngapalkeun hadis saya ngapalkeun eta teh. Mamu checklist kapit sane pas husnik paracak, betelu kanyik karik suitat kieu nyiklisak. Yes li ultra aing apal lagu eta. Da aing mah diapalkeun kitu ceuk pamajikan teh cenah naon atuh ngapalkeun kitu, cenah ngapalkeun mah Quran, ngapalkeun mah hadis, ngapalkeun kitu cicing cek aing tapi duiteun. Oh iya mah bisa ajengan kabita yang manggung. Nya alus-alus mah teu kabita mending kana ngawuruk we kaos akang di dieu geus mending kana istiqomah eta manfaat. Di kawas oni mah udar kider kitu ka dieu. Mending kawas kitu teh kudu dialajar nyanyi kita santri teh kudu. Jadi lamun hayang butuhan bisa nyanyi mah onang we deui oni lah. Tong make batur. Kitu da sok aya nu kabita.
sok aya nu keheul aya nu koho nya heueuh da moal pro kabeh atuh nu kontra ge aya cenah tong ngaji jeung Oni nyanyi wae moal cai teh nyanyi wae di dinya mah resep we cenah teh daftar di Onang keun nya silih dukung nu di luhur dukung ajengan nu di lemur dukung anu di luhur da duanana ge mere manfaat leres henteu teraskeun sawios capek sawios sanu capek Oni capek sawios Oni capek karunya henteu paeh ge bae ulah teh cenah aya kabayang Oni ngagoler di dieu aya YouTube dina YouTube ayeuna keur direkam Oni ngagoler wah cenah cek batur teh ieu cenah saha cenah balik ngagoler wah viral kapan atuh alam dunia leres aja Oni maot di panggung mana ieu teh peuteuy nunggal kabayang teu viral dina TikTok Oni viral atuh kabayang eta saha cenah maot teh Ustad Oni sumu ya Allah eta ngora keneh pamajikanna karek hiji geus maot loh ngecengan sakitu eta anu komen pedas eta anu bahaya mah aya nu komen ilahi ieu teh bener Pak Ustad Oni nada dakwah sumuhun pupus di mana ieu teh di peuteuy nunggal ari ku panitia dibere cai naon atuh tah nyalahkeun panitia bejaan diracun matak doakeun sing panjang umur Oni sing panjang umur jamaah sing panjang umurna amin ya robbal geus tah hiji tah eta inget kan cenah tadi ku Oni bejakeun ingat jadi iya ayat ditulang teu aya jadi malaikat Nabi Adam diriung teu diriung jadi menang kikian menang itu kan geus boga ilmu saeutik wae mah leres kari menerkeun bisi salama kari omekeun saeutik nu kadua ya Oni rek nanya da Oni maka dieu teh lain keur euceul lain keur akang sabenerna keur saker Yusuf jeung Ica jadi Soibul bete ngonang Oni teh ameh ieu nu kakarak anyar kawin di papatahan heula di bekelan heula da ieu mah geus teu kudu bekal ieu mah akang mah jeung ece geus teu butuh bekal da geus pangalaman ngan Ica jeung Yusuf kedah ngadangukeun nu geus pangalaman jadi Oni rek nanyana ka nu geus pangalaman walar ku sadayana ceuk geus kawin teh loba keneh ngeunahna loba keneh liurna dengekeun tah sub liurnya ceuk geus kawin teh ieu jadi teu ngeunah ari memeh kawin ece osok boga panyakit nyeri sirah tara ari geus kawin tah dengekeun Ica lu cenah geuning kitu nya tuh kawas Gunung Galunggung we kumaha da ieu ningali naon mah ningali rumah tangga mah kawas ningali gunung di kajauhan mah endah yang di Paroto geus nepi ka ditu mah pan aya maungan aya tanggaan aya susukan batu gorerde geuning tidak seindah yang dibayangkan matak nalika keur bobogohan teh sagala diomongkeun wajarnya wajar aku mencintaimu selamanya pokoknya forever aing mah nepi ka modar cek aki-aki teh pret teu apaleun saya teh mah gas beak jeung token disada gas beak anak nu ololeho mewek hayang jajan baruk teu lieur kana hulu oleh cenah meureun abi ge kitu teu kabeh kitu sia eta mah nu lieur we eta mah kada Ica mah tong lieur atuh jadi soak beureun malam pertama teh aing jadi tutul untung geus Ica mah aduh moal Ica moal lieur Yusuf moal lieur kumaha carana tah kudu bejaan carana ameh teu li ai meh kawin mah pan eueuh panyakit sagala rupa ge nah ari geus kawin jual banyak bapana ge hayo we dipencetan geus kawin mah ku induk pamajikan teh tukang dipencetan ai keur dipencetan teh cenah ari keur pamuda baheula sok dipencetan ku saah da pamuda mekar tara dipencetan oh geuning ayeuna dipencetan teuing sageus jeung maneh cenah jadi lieur pok teh sageus jeung maneh moal Ica kudu kumaha carana ameh teu lieur kumaha carana tuturkeun ajaran agama da cek Qur'an ge kitu mana cek Qur'an wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja kadituna naon tujuan dikawinkeun teh litaskunu ilaiha ameh tenang lain ameh lieur kunaon urang jadi lieur pertanyaanna salah Quran salah urang nu lempeng teh Quran atawa urang
Quran geus lempeng nu sok hayang mengkol mah urang kade bisi aya dina niat nu teu bener. Jadi kawin teh niat anjeun naon pan kuduna mah ta'abbudan wa taqarruban ilallah. Seja ta'abbud, seja ibadah, seja taqarrub, seja deuheus ka Allah, lain seja neangan susu, lain. Ngan penting ayeuna saminggu mah moal mikir lieur ari Yusuf jeung Icam. Dan nu di pikiran teh penting katilu bade gaya naon nya. Aduh. Kudu kitu loba gaya kudu. Ulah hayo we gaya naon? Gaya hayam. Ayo we kitu. Aya nu komen ka dina kitabna kitu. Cek umat muslim teh baheula cenah. Kami mah gaya sok kieu gaya kieu gaya kieu gaya kieu. Pan diprotes ku urang Yahudi. Cek urang Yahudi teh kawasato sia kikituan. Make loba gaya segala rupa. Kan turun ayat langsung. Heg erek gaya nanaon ogenan. Nu penting ulah kana liang tai kan kitu. Ada. Asal ulah kadinya set. Bapa narek dihanap heg. Bapa narek di luhur heg. Bari cinogo heg. Kayak kukumaha heg. Nu penting nu tadi tong kadinya liangna hiji. Bisa nu ulah loba gaya. Heg, oni rek nanya ari hayam sabaraha gaya? Hayam ieu mah hayam nu asli. Hayam sabaraha gaya? Sagaya kitu we. Rek dihareupeun sagaya kitu we. Sugan aya hayam nang karak duanana eueuh. Kitu we. Pernah domah teu bari diuk duanana teu. Kitu we. Doma kitu, kuda kitu, sagaya we. Jadi di dia lamun aya nu sagaya aing teu ngomong daeng, teu ngomong hayam aing teh eta we ngomong hayam. Ce maksudna teh naon atuh ameh rumah tangga tetep harmonis teu bosen. Ulah hayo we nang karak siga gebog ngajedog we pamajikan teh empes molor ari teh. Bina-binas teh. Ari salaki ngos-ngosan. Keun atuh da dina kawin ieu da ieu cenah parawan pausan heuh bekeuy atuh keur parawan. Bener? Kalau bagaya hek. Nu penting entong naon, tong hareupan batur teh eta. Sorangan ieu di kamar. Ameh teu lieur teh ya, ameh teu lieur ya, ameh teu lieur ya, ameh teu lieur. Lalaki mah ceung ngabejaan aing ngabejaan, sok lieur lamun teu jadi dengekeun. Jadi ayeuna lamun Ica ya Ica, Yusuf hayang tong diisukeun. Penting ayeuna keneh. Tanu di pikiran ku panganten mah moal beas-beak, moal keur loba anu. Saminggu ayeuna sabulan deui saminggu. Sabulan mah beas terjamin. Leres teh deungeuna terjamin. Terjamin sabulan ayeuna. Matak disebut age bulan madu. Sabulan madu nama. Kaditu nama racun cek aja teh. Mana bulan madu kan sabulan. Jadi kaditu nama halah. Nah, moal mikiran eta. Ayeuna kudu dipikiranku panganten mah eta we. Ayeuna penting ena rek kumaha. Dan geus kapanggih meureun kamarinya mimiti nama kumaha. Ayeuna mah geus kaparanggih geus seuseurean we ayeuna mah. Geus tinggal aing hayang balik. Teraskeun aja teraskeun. Niatna sing bener ulah hayang kikituan wungkul. Niatna ulah ngan sakadar hayang bareng hirup wungkul atuh ngaranna ge hayang bareng hirup. Mesing bari pase age kajeunteung nu penting mah bareng amit-amit. Lina hayang bareng hirup bungkul tapi sejak ibadah ka Gusti Allah hartina ku kawin teh lain kalah jauh ti Allah justru kalah beuki deukeut jeung Gusti Allah. Prinsipna kudu kieu ye. Naon kudu kieu teh ye tinggal ka dieu. Segitiga. Jadi segitiga teh posisina lamun pamajikan jeung salaki posisina sarua di laluhur duanana berarti duket kana ujung. Naon ujung di dieu teh karidoan Gusti Allah. Hartina lamun salaki jeung pamajikan tarukang ibadah duanana maka rumah tangga bakal sakinah mawadah warahmah. Dareukeut duanana jeung Allah Subhanahu wa taala. Beki jauh tina pangajian lamun geus ngaji teh, beki di dieu beki di handap berarti hubungan manehna oge jeung manehna salaki jeung pamajikan ge beki jauh komo jeung Allahna. Syariatna rumah tangga lamun jauh ti Allah wayahna bakal beki renggang hubungan manehna duanana. Naudzubillahi min kudu kitu, kudu beki deukeut duanana niatna taqarruban wa ta'abbudan ilallah. Sejak ngalaksanakeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku nikah teh hayang ngembangkeun keturunan ku nikah teh ameh boga keturunan. Beh dituna ameh aya nu nuluykeun ibadah ka Gusti Allah. Eta niatna omekeun heula bisi teu bener niatna. Sabab lamun teu bener niat bakal moal bener ka dituna.
kaifiatna sing bener, tata cara nikahna sing bener, dina rumah tangga ge sing bener. Kudu kumaha cumponan heula. Cumpona naon utos diuningakeun ku para ulama kumaha carana ame sakinah mawadah warahmah. Dangukeun ku Yusuf diantarana ya cek para ulama ame sakinah teh diantarana dohukan ida walaj, lamun asup ka jero imah tebarkeun senyuman, tong wakan nebarkeun ka keheul asup ka imah teh. Assalamualaikum cintaku sayangku manisku. Wah kudu kitu, pernah teh salaki ecek kitu. Iraha tigor bobogohan gitu gitu kuduna asup ka jero imah. Assalamualaikum cintaku manisku, pokoknya mah sayangku selamanya, kudu teh kitu. Ya aki-aki rek nurutan. Cenah heueuh cenah buah kitunya cenah aki geus pasea wae teh. Si Nini teu ngaji si Nini. Asup si aki balik ngaji ti dia. Assalamualaikum cintaku sayangku manisku. Kaku si Nini. Ari aki hidang pok teh hidang. Jawab cek aing lain pok teh hidang kunaon pang ngomong kitu pamajikan, wajar naon sababna kara biasa. Matak mumpeng Yusuf maka kara kawina, matak biasakeun ti ayeuna tok assalamualaikum tebar senyuman. Naon sababna lamun muka pintu imah tuluy geus dibuka ku salam eta teh berarti rek nebarkeun rahmat Allah, rek nebarkeun kasalamatan ti Allah. Pan salam teh salamet. Assalamu ari kasalamatan alaikum eta muga tetep keur aranjeun kabeh nu di imah. Lamun salaki nu ngomongna berarti pamajikan nu didoakeun. Ku pamajikan dijawab wa alaikum salam, salah kasalamatan ge keur anjeun. Tuh duanana silih doakeun. Rek teu sakinah kumaha atuh rumah tangga. Pan urang mah tara teh ari ka batur uluk salam, ari ka imah tara. Bener teh? Cenah ari ka imah makan kudu tamu. Nah, kudu tamu wae. Leung tamuna mun sok aya unggal poe urang tamuna sabulan sakali satahun sakali. Saha nu rek ngadoakeun imah? Sok urang keketrok assalamualaikum. Sanajan sami ngomong bakal aneh. Tak bakal aneh assalamualaikum. Assalamualaikum. Kupuru tuturubun kapan picai. Ece teh. Waalaikumsalam. Cenah hadi sia eta cenah beberes aya tamu. Pas dibuka salak, sesuai saha aing geus riweuh. Teh lain ngajawab salah. Datara teh ya. Terus henteu. Asup ka jero imah tebar senyuman, ulah kalah tebar kejahatan. Naon kejahatan? Buka buruk. Mana buka buruk teh? Salam nama. Assalamualaikum. Ucup asup ka jero imah. Saha? Kode ngaranna. Ica ngomongna kitu. Cek Ica teh, "Waalaikumsalam." Aya atuh naon mun gugorowokan abi teh tetorek, cicing lain tetorek. Aya naon? Aya asup ka jero imah geus amak-amakan rudet aya teh. Di mana rudetna? Di pagawean di ditu kunaon pagawean? Ieu dagang teu payu. Gor mah hujan celaka ti soledad. Urusanana ejeng batur, urusanana di luar dibawa ka jero imah. Ainu namru namanehna, ainu dicarekan pamajikan. Leres teh lieur teh kitu. Lieur asup ka jero imah geus ngamek kan jadi pamajikan. Kurunyung anakna da geus boga anak. Assalamualaikum, ayah sudah pulang. Cicing, ayah sudah pulang we. Ayah hoyong jajan ngacedok buku keur lieur jajan. Anak teh tuah teh dosa kabagean. Kurunyung teh RT ngelol. Da ramai kadenge atuh ti jero ti naon ti lawang ieu tuh gogorowokanan salakina. Ajak RT teh, aya naon sup? Ganeng RT tong sok pipilueun. Rumah tangga aing nya aing, rumah tangga maneh Eta tetanggana, eta Pak RT cari-carekan. Eta maranek mari lu deui. Tame jeung aing sok kabeh keluar. Tungtungna teh kabagian salemur. Tuh sia asup ka jero imah geus mawa bebendu kitu mah, wayahna kabagian kabeh rek sakinah kumaha rumah tangga. Kakarak dilawang geus dipasean. Asup ka jero imah pasea kan tenan we pas. Boro-boro hayang ka kamar, komo hayang nyoyogikeun cai ka salaki boro-boro. Pasti silih pasea ka dina tah mulai teh tenang. Kuduna kitu, tebar senyuman asup ka jero imah. Boga masalah engke dibejakeunana lamun geus salse. Masalah nu jadi salaki di luar di pagawean, keun usahakeun ku urang we salaki tuna di dieu. Keun engke bereskeun ku urang teh lalaki, urang teh pamimpin. Aya masalah di luar tong mamawa pamajikan, keun ku aing beresan. Aya ban bitu tong make mebeja ke pamajikan ku urang we tamal. Tong apaleun karipu urang di luar mah. Cukup pamajikan mah apaleun ripuhna anjeunna di mana? Di bumi keun. Nu di luar mah urusan aing. Kitu pan pemimpin mah kudu bisa kitu. Jadi nyumputkeun we ka jero imah teh api-api we teu boga masalah. Da istri soleh mah bakal surti.
dahar geus katinggalina teu pati ngeunah salaki teh pan bakal ngomong geuning biasa nama teh sok ponyo barang tuang teh ning ayeuna mah siga teu ponyo barang tuang teh ngan sasiuk geuning atos tuangna ceuk teh cenah nuju haroream cenah mah boga masalahnya da abi mah rumah tangga jeung ayah teh cenah geus sabaraha taun geus lain 1 tahun 2 tahun geus 10 tahun ieu teh leuwih abi geus apal adat Allah ieu teh keur aya masalah muhun salarasuk aya mah atuh leuwih nyarios di kamari bisi neng na we keur arudet langsung pan ngobrol aya solusinya aja keur santai ari bari amak-amakan rek aya solusi moal ya moal dohukan ida walad asup ka jero imah tebar senyuman masalah nu di luar olos dibawa ka imah leres sikitan ida horod geus kawin mah jempling biwir teh tong sok sagala diomongkeun bace coso teh kamari keur parawan bace coso teh kamari keur jadi bujang geus kawin mah jempe bibir teh tong sagala ngomong tong sagala diomongkeun mana nu tong sagala diomongkeun kakurangan di imah tong sagala diomongkeun di luar keun eta mah khusus konsumsi duaan ulah batur ulah apaleun kakurangan saha teh masing-masing utamana nu jadi salaki kaluar ti imah tong apaleun batur kakurangan nu jadi pamajikanana naon sababna sabab geus rumah tangga mah kapanggih kabeh daras henteu ke rumah memeh rumah tangga mah bujangan ya Ica masih kene parawan Yusuf masih kene bujangan teu apaleun Ica sarena siga kumaha Yusuf teu apaleun sarena siga kumaha Ica teh sok ayeuna bada kapanggih atuh ai kamari mah kapanan video call ogenan digelis heula Ica teh disemprot heula sagala bade video call teh dawa bejana keur bobogohan video call bari modal bener aya teh video call bari bobeton ada bang neng kunaon eta cicing keur modal moal atuh moal dijadi mah jadi aing mah nya pamajikan kieu patut moal sia keur bobogohan mah ditinggalina hadena wungkul bener teh hayang hitut ge ditahan keur bobogohan karasa ku aing datang ka pimitohan teh hayang hitut ge ditahan aing ka ucing ge disebut lagi papang aing mah cenah itu meng si Egi cangaran teh Egi ngaran ucing di ditu tingaran si Egi cenah si Egi eta mah cerjang ieu cenah tah papang di papang aing ka ucing oge hayang kapake ku mitoha harita keur bobogohan nu ditemongkeun teh leuwihna wungkul kakurangan teu ditemongkeun kapanggihna mimiti malam kahiji kapanggih tah heesna siga kumaha tah apa siga teu calawak saha oge tanyakeun ka Yusuf ayeuna ku Yusuf enak kaalaman Ica sarena kumaha apakah tetap cantik atau calangap nu ngaran geus capek atuh calangap leuwas kapanan astagfirullahaladzim aya naon ieu cicing aya naon pamajikan maneh teh sare ditinggali teh esungan teh anggal teh bersih wae wah pulau 1000 guys subuh teh pinuh we ya cenah nu sahanya nu aa peuting di dinya sarena kabeh silih tunjuk tuh sok kapanggih kabeh kamari mah ditemongkeun ke leungeunna we wungkul bodas teh jeung beungeut pan beungeut aya mun sok bodas teh beungeut jeung leungeun jeung di dieu pan ka jero mah harideung ari pas dibuka ka dina hidung wah pan jadi kecewa meureunana eta ari naon mah teu narimakeun mah nah matak dikawinkeun teh supaya naon silih sampurnakeun kakurangan tutupan tong kalah di beja-beja ai keur dikawinkeun aku nu ngahias pan susu ge gede-gede pan dikieukeun jadi badak pan susu pamajikan teh ari pas malam kahiji kempes kieu jadi ngaleutikan atuh udah didumpal ke kamari bujur didumpal ieu didumpal tah ieu nu asli mah wayahna anjeun kul bisa narimakeun nu aslina lamun batur aya nu nanyakeun di luar bejakeun we leuwihna wungkul aya najakeun ke pamajikan sup maaf beres sup aya geus 2 peuting sup lancar teu aya halangan harungan teu aya kumaha kulitna Ica teh mulus aya teu hapur bersih atuh herang aing ge serab kumaha Ica teh luar jerona pokoknya luar biasa sarena ngorok deui sepi kalau di kuburan gitu tutupan kekurangan pamajikan tuh kalah di beja-beja ulah ieu mun nu nanya cenah bae cenah Ica teh bobona gandeng aing teu bisa hees aing biasana ge aing mah cenah keur bujangan cenah hees meni naon teh tibra tah geus kawin kunaon Icana gandeng tuh lamun geus kitu kapancing wayahna aib rumah tangga bakal nyebar sakampung sapeuting nunggal apaleun Ica sarena ngorok tuh kan eta teh kakurangan pamajikan tutupan kakurangan salaki tutupan sarua sikitan ida horoj kaluar timah jempe biwir tong sok ngaluarkeun bahasa anu berhubungan jeung rumah tangga dina kagorengan tong di aib rumah tangga tong kaluar tong apaleun
Abi mah da untung abi mah cenah tara ngobrol jeung tatangga. Osok di mana tuh ngobrol? Di kamar ngobrol sorangan. Jeung sa ngobrolna jeung Facebook. Curhat saya teman Facebook. Wah leuwih parah atuh curhatna Facebook mah. Nyindiran salaki dina Facebook, nyindiran salaki dina WA. Atuh salemur teh apaleun maksudna ieu teh kasaha? Tah eta mah leuwih parah tibatan ngariung. Nu apaleun ge kabeh. Mane berteman sabaraha ratus, 200 na pertemanan kabeh nu 200 apaleun. Boro-boro urang mana urang peuting nunggal, urang kawalu we oni nyahoeun. Eta leuwih parah. Tara ngariung jeung batur tapi dina medsos eta mah. Tara moyo ka batur di dieu mah tapi dina medsos moyo kana batur wah leuwih parah. Leres henteu? Sikitan ida horot geus rumah tangga mah cempling urusan rumah tangga cukup konsumsi duaan. Boro-boro batur kolot sorangan tong apaleun kana kakurangan duaan. Leres? Akilan mah wajah dahar nu aya tong sok neneangan nu eueuh. Geus kawin mah. Kamari mah keur bujang heg, hayang dahar di mana teangan nu panggeunahna di teangan. Keur parawan mah hayang nyeblak di mana ge heg. Tapi geus kawin mah peupeujeuh nu aya di imah am dahar eta tarimakeun. Pamajikan ayeuna ican yayogikeunana kanaren goreng kanaren. Wayahna beuki teu beuki dahar. Geus meunang nyadiakeun pamajikan capek-capek eta. Loyong mah salaki geus ini ti luar gawe ti luar, datang ka imah pamajikan geus capek nyadiakeun. Geus ngagoreng tempe geus 2 poe teh geuning dihaneutkeun deui. Ari pek teh ngomongna teh, ieu cenah ku abi tos yogikeun tuang sareng naon jeung tempe. Cek salakina teh, geus mah bieu jeung sate Madura di ditu. Lalaki nu kitu bener henteu. Eta pamajikan geus pak-pak hianat lalaki nu kana ditu. Naudzubillahi min dahar nu geus disadiakeun ku pamajikan wayahna. Jeung tempe yeukeuna jeung tempe, jeung tahu, jeung jengkol, jeung kanaren wayahna. Teu ceuk si Iko ge kitu. Wayahna tempe deui. Wayahna tahu deui. Wayahna we. Naon disayeugeun ku pamajikan dahar. Atuh da ieu mah cenah saminggu ustaz cenah jeung jengkol. Atuh sugan jengkoleun sami. Nya cenah bakat eueuh ieu mah cenah pamajikan geus saminggu aing dahar jeung uyah. Dahar jeung uyah. Paling ka IGD atuh darah tinggi. Ulah sok nanyakeun nu eueuh. Geus rumah tangga mah. Naon sababna sok we ajaran tanyakeun nu eueuh. Urang hayo we 10 poe dahar jeung tempe, tuluy ngomong. Cenah tuang jeung naon deui ieu Neng? Jeung tempe deui. Pokna teh jeung urang teh, Neng, bosen atuh jeung tempe deui. Aa teh hayang atuh jeung enog. Pamajikan bakal ngaluarkeun jurus terakhir. Naon jurus terakhirna? Ngomong kieu. Ari Aa bebeunangan sapoe sabaraha? Ngeluk sadikitukeun. Bener henteu? Aa bebeunangan sapoe sabaraha? Apa henteu pengeluaran sapoe sabaraha? Langsung atuh disunut atuh awewe disunut, geus bakal disada langsung. Bener teh? Sok tarik keneh suara awewe, tarik keneh suara lalaki. Ngeluh kabeh ge lalaki, sagagah kumaha ogena. Oni ge gagah di panggung mah, di imah mah aing kieu we. Oni pamajikan molotot aing mah tungkul. Naon sababna geus molotot jeung molotot diadu, wah geus pasea. Mun ngomong pamajikan dengekeun Kang, lamun aya pamajikan keur ngomong ngawak-wak kitu akang mah tungkul mun perlu sare. Dahar antimo heula. Da moal eureun awewe geus disada. Ari ieu kalah dipancing atuh. Hayang jeung enog cenah kali-kali atuh hayang jeung daging kali-kali. Bebeunangan sabaraha? Apal teu pengeluaran sapoe sabaraha? Bebeunangan akangan sakieu ya dengekeun urang teh rumah tangga teh geus 90 tahun ya teh. Budak urang teh lain hiji geus 3 ya budak urang teh. Nu hiji di TK. Sabaraha pengeluaran di TK pan teu kurang teu 10.000. 10.000 teh teu mahi. Eta teh anakna encan kolotna nu nungguan. Kan ari anakna mah di alajar di jero. Anakna mah nu TK, kolotna mah kan nungguan di laluar. Ai keur nungguan teh geuningan kesel heuh. Pesen mang baso. Mang cilokuan, mang seblak atuh sabaraha eun eta teh. Tuh gede pengeluaran tah eta teh kakarak di TK, can nu di SD, can nu di SMP. Sok hitung ku bapa sabaraha eun teh. Dikitukeun salaki repeh. Leres henteu? Matak cek aing repeh. Dahar anu ai. Cek urang teh salaki dah hayang atuh dahar jeung sagala aya. Mun hayang sagala aya usahana sing sumangat. Sing loba jaringan usahana tah kawas Sohibul Bet. Jualan naon perusahaan naon di dieu? Somai oke kapanan ayeuna mah geus jadi bos somai. Ari geus jadi bos mah kapanan beda deui atuh. Pengeluaran ge linti anjeunna wungkul aya ti karyawan pemasukan leres henteu. Tuh ari digeluti mah. Siga teupi ra pira ge somai teupi ra tingali atuh karyawanna. Sa pemasukan sapoena sabaraha atuh.
matak hajat nabi ka kieu ge berarti gede itu. Leres henteu? Kunaon sababna? Ngeunah kieu teh nya ngeunah. Iraha capena baheula capena. Leres henteu? Capena neneangan naonna neneangan anu hayang meuli teh kapan capek? Komo lamun teu payu teh panyeri hate. Era deh, ayo dagang nu meuli pan era balik teh. Leres henteu? Tuh kudu capek wayahna mun hayang sagala aya wayahna. Wayahna sing bagi semangat gaweana. Kamari mah keur bujang ini teh jam genep jam 7 ayeuna mah 6:30 kudu geus irit geus kawin mah. Kamari mah tara ngalemur keur bujang mah ayeuna mah geus kawin mah kudu naon? Kudu ngalemur sing aya tambahan. Leres ame sagala aya. Tapi saripuh kumaha oge rumah tangga pepejeh tong digebrus kana jurang kanaonan paharaman. Saripuh kumaha ogenan mun aya nu nawaran kana kagorengan kana kasab anu haram tolak. Tong maraban anak pamajikan kunaon ku barang anu haram. Naon sababna? Lamun anak pamajikan diparaban ku haram wayahna efekna mata qalbuhu. Hatena paeh lamun si paraban ku haram. Naudzubillahi min. Tong kabita ku jalma beunghar anu tara ibadah. Naon sababna? Ceuk tina kitab Wasiatul Mustofa nalika geus Allah keheuleun ka hiji jalma Allah geus keheuleun ka bina-bina asyaddu bahasa oge keheul pisan banget keheulna ka hiji jalma maka ku Allah dititipkeun dibikeun dipasrahkeun ka setan. Ceuk Allah kop urus ieu jalma dunyana gampangkeun hesekeun kana agamana jauhkeun tina agamana tapi dunyana pek brubrehkeun. Tong kabita kudu kitu naon sababna? Sabab eta teh keur dina leungeun setan. Naudzubillahi min. Penting mah urang mah isuk-isuk bisa dahar memeh sare bisa dahar deui. Nu penting mah daek ibadah ka Gusti Allah. Terus henteu? Tong kabita ku barang haram. Bisi rumah tangga bangkawarah ka dituna. Turunanana bakal jadi turunan anu dieusian ku seuneun neraka wungkul. Naudzubillahi min. Loba pagawean ayeuna loba. Hese cenah pagawena ceuk sanu hese. Nu hese mah ceuk nu kedul we. Da urang teh geus dibawa. Urang mah teu boga modal, saha nu teu boga modal? Tah ku Allah geus modalan. Mana modal eueuh 1000 acan? Eta sirah aya otak. Eta leungeun bisa gunakeun, eta suku bisa dilempangkeun. Kasial daekna tong hayeuh wae neangan pagawean, sabab lieur neangan wae pagawean, kuduna nyiptakeun pagawe. Sok ciptakeun pagawean kurang sadayana. Budak tukang bakso geus loba, tukang somai geus loba. Di dieu tukang somai wungkul, atuh sok anjeun ge nyieun tukang somai. Oh da loba wae mong malpai, atuh bedakeun we jeung tukang somai di dieu. Sugan somai di dieu mah somai nu euceum atuh warnana pink kabeh. Pan jadi beda. Leres teu? Nu penting mah berusaha. Mudah-mudahan ya Usuf, mudah-mudahan jeung Ica kasabna sing halal. Amin. Urang dia kasabna ulah digebrus kana paharaman, ditebihkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sing bisa milih mana nu hade, mana nu goreng, mana nu halal, mana nu haram. Eta mah kumaha urang kari milihna. Nu penting duanana rek halal rek haram tanggung jawab anjeun di hadapan Allah jeung di hadapan manusia. Leres. Mudah-mudahan sakali deui urang dia kasabna sing halal kabeh. Amin. Satu buah sayur jangan didengar itu sangat tidak benar. Jangan ada cara yang halal, ada cara yang haram. Silakan mau pilih cara mana. Namun semua cara ada tanggung jawabnya di hadapan Tuhan dan manusia. Seribu satu macam itu bidang pekerjaan, dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. Seribu satu macam cara orang cari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Seribu satu macam. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oh, aing dangdut bisa. Tong salah ini aja sudah bisa ngelagu dangdut cicing itu mantan artis karaoke dangdut ngan teu meunang wae. Jadi tungtuna jadi nu kieu. Ke nu nyanyi dangdut sawios. Nu penting naonna lirikna. Da eueuh nu jaroget ieu ka dia sugan ngomong jaroget di dieu eueuh. Dan nu ditinggali lain dangdutna, tapi nu ditinggali teh eusina lirikna. Leres mata wani peureum we. Naon peureum teh bisi salah aing lirik. Lieur jadi mau balik dada dakwah mah nya kudu mikiran materi nya kudu mikiran lagu bisi salah. Geus salah mah diparlongkeun teu bisa cenah pohonya cenah pohonya. Aing tak peureum we era. Teraskeun. Geus tah nomor kedua.
kudu naon salakina kudu kitu pamajikana kudu kitu. No paling inti ya nu jadi pamajikan da didinya da dititipkeun ku Rasul teh lain lalaki nu dititipkeun ku Rasul teh pamajikan awewe. Leres teh An-Nisa itu Allah naon Rasul dina pupus atusugan ar-rijal An-Nisa awewe nitip awewe mata lamun awewe teu diurus ku salaki berarti geus teu ngurus kana amanat ti Gusti Allah. Nu diamanatan ya nu loba biwirna teh saha istri atau pamaget. Lamun dina pangajian ogenan mata kumu balik teh nu sok ditanya teh awewe. Naon sababna mun teu ditanya teh sok ngarobrol. Ari lalaki mah ngeunah, naon sababna? Mun pangajian jeung bapak-bapak paling ngeunah. Naon sababna? Tara protes, tara naon? Rarepe we. Oni mengaji mingguan sok ngeunah sajam teh tara tungkul tah sakitu para bapak hadirin sadayana mudah-mudahan sing janten ilmu manfaat. Eueuh nu ngajawab. Ditinggali ku aing hees kabeh. Ek teh sare kumaha tuh Pak? Rokok geus beak, kopi geus beak, gawe capek nunutan di pengajian. Ya heueuh bari nyarane teh ngeunah. Ku ini tage cenah geus alhamdulillah. Leres matak nu loba pangajian nu pangeusina pangajian lolobana lain pameget tapi istri. Leres nu ti beurang sok anu mingguan saha? Awewe. Anu mingguan anu bulanan awewe. BKM-eman awewe. Muslimatan awewe. Pangeusi pangajian di mana-mana lolobana awewe. Nu pangeusi neraka lolobana teu jadi lalaki, sana jadi awewenya. Bener teh. Da cek Rasulna kitu. Panglobana di neraka awewe. Lain lalaki. Lain berarti sia lalaki. Sarua lalaki ngan paling loba awewe. Kunaon sababna? Lolobana teu pidorakaeun. So geura teu pidorakaeun kumaha? Ya, ceuk lamun aya lalaki ngaliwat ka ece, tuluy make kolor wungkul sakieu. Kan oratna sakieu tah lalaki mah di kolor wungkul kabita teu ece. Henteu udah henteu awewe mah. Tapi coba lamun awewe kitu. Awewe make ngan kutang wungkul. Kutang kahanapna sakieu. Ngaliwat ka hareupeun akang kabita henteu. Tok sia teh normal aing teu kabita teh. Lalaki mah kabita. Aya awewe ngaliwat tuluy ningalikeun oratna melong langsung. Tapi lamun aya lalaki katingali oratna teu kabita ceuk teh. Tuh gegedena gogodana dosa mah lobana ti saha? Ti awewe. Leres henteu? Ica kumaha carana ameh rumah tangga sakinah kahade ulah jadi istri anu piomongeun. Kumaha istri anu soleh teh? Khairun nisa imro'atun inna dorta ilaiha sarroka wa in amartaha aquatka wa in gibtanha hafidotka fi malika wa nafsiha. Istri soleh cirina aya 3. Hiji lamun dipelong kudu jadi salakina pikaresepeun. Lamun gering salakina aya pamajikan cager ngadadak. Salaki gawe capek kesang keluar kabeh balik ka imah betah. Naon sababna? Betah ningali pamajikan. Oni rek nanya ka bapak gawe ti isuk dagang balik jam 4 kadang jam 5 kadang tos maghrib kakarak balik kurunyung ka imah. Pertanyaan Oni kacape akang leungit atawa namahan ningali pamajikan? Namahan. Nah teu leungit. Jadi betah kene di imah atau betah kene di balong? Sieun teu nemalan sieun da pamajikan bisi melong sok nemalan sok. Moal geus diancam. Betah kene calik di bumi, ngopi di bumi atau ngopi di warung? Di warung. Kunaon aya salaki nu teu betah cicing di imah. Padahal gawe teh capek. Ti isuk ini jam 7 balik jam 4 kuduna istirahat cicing di imah da capek. Der teh kalah salin mawa jejer. Nguseup. Cek urang teh cek pamajikan, "Meuni eueuh kacapek." Cek salaki teh bala, "Capek kene ningali maneh manyun wae." Dan ningali manyun di balong mah ngeunah cek. Sok lauk tamak manyun, di pelong ngeunah we, pelong we ngeunah. Sok lauk gurame kurang kumaha manyun gurame. Loh, sugan lalaki teh jadi nyeri hate ini tapi lamun di imah manyun penyakit itu. Salaki asup teh jadi susana langsung pamajikan. Pelong naon?
maning ka warung, maning ka balong. Hade, bisi nu resep ka balong, bisi nu resep ka mana ka warung, lain resep-resep ting ka balong, tapi hayang ningkahan nu di imah. Naudzubillahi min ya mah cenah tuh salaki uing mah osok cenah ngusep osok salaki uing mah tapi lain sieun ku kuring kunaon atuh resepkeun aya resep mah daras henteu ngan ulah nepikeun ka salaki tos capek gawe balik ka imah kalah leuwih capek sabab ningali nu jadi pamajikan ti ka sabeleun. Naudzubillahi min pamajikan teh kudu naon kudu ngeunah angeun kudu ngeunah angen ngeunah angeun ngeunah pasakanana ngeunah angen ngeunah kalakuanana leres tuh pangeun asup ka jero imah salaki teh tos sampai gawe teh assalamualaikum assalamualaikum waalaikumsalam aya tos uih muhun capek aya damel kantenan we teu mending ngangesang ge capek atuh aya unging ka mana-mananya nyoka ibah heula ngesang keneh mah sok cali heula diuk pangeun atuh disiapkeun kudu jadi pamajikan teh kursi geus disiapkeun sok cenah cali heula diuk we salakina teh Yusuf meureun aya nama diuk Yusuf teh geus gawe capek teh pan ngeunahnya ditempatkeun diuk mah cenah bade eueut naon cenah nu aya we neng cenah cong nenangan nu eueuh ayana naon cenah aya we cai herang we cenah cai herang beak meureun gasna nya teu kiruh we henteu aing geus bebeja naon cenah di luhur panggung nu herang lain teu bogaeun loba nu kiruh ogena sok cenah atuh geureueut heueuh cenah tapi teh hese mukana da hayang nginum cenah ate tadi hayang nginum teh kunaon atuh teu nginum-nginum hese mukana buka heula cicing sia merlongkeun aya keur ek muka aing buka pan disegel keneh da itu ieu mah leminra disegel cur dikucurkeun ku salakina sok cenah cenah kucurkeunan heueuh ku aing we sok cenah wiosnya cai herang wios aman ditampi segala rupi ogenan KDA cenah PMI teh cenah ngadoa heula heueuh da ge atuh pernah sakola baheula atuh kumaha doana Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli dain wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin fuah ditiupkeun heula ku salaki teh geus kitu mah diinum raos bisa neng aduh mending ngageleser kana naon teh kana jantung teh hayong keneh hoyong keneh deui we tua nginum deui we Yusuf raos teh karang sabaraha kali 2 kali cek ajengan 3 kali cenah lamun teu sakali 3 kali mun 3 kali 5 kali nginum deui we Yusuf teh nginum aduh raos leungit ka sangna leungit ka capena leungit naon sababna ngeunaheun angeunna sanajan cai herang tapi angeunna ngeunaheun matak sok aya pamanaon salaki betah di warung ge da ngeunaheun di warung mah hayang kopi naon sok kari nunyuk hayang kopi naon eta cenah kapal api nunyuk langsung pang ninyuhkeun hayang susu cenah api pang ninyuhkeun hayang ieu pang ninyuhkeun malah ditawaran hoyong gorenganana urang panggorengkeun ditawaran ku tukang warung matak bertahan cicing di warung jadi mama ninyu we kopi neng kopi ninyu ku sorangan mending kene ka warung leres henteu sing kitu pamajikan teh betaheun ditingali ku salaki mun salaki capek gawe leungit capena leungit kesangna betaheun cicing di imah leres jadi salaki diuk teh ceuk kieu tah diuk teh sing kieu tah salaki teh capeun eta teh diuk tuluy teu hudang teu mantuan teman-teman ece gegero teman-teman ece nyeseh sing ngarti eta teh capeun geus beak tanagana di pagawean hayangeun diuk sok kalah diusir keur diuk teh ieu mah sakali ka karak gek eta salaki diuk tos gawe kalah diuk cek aing bantuan gegero ya Allah ya atuh ini deui teu betah tah di imah nu jadi salaki pamajikan anu soleh mah salaki betaheun di imah lamun ditingali teh betaheun anu capek bakal leungit capena anu gering bakal cager geringna ieu mah salaki gering lain diurus ngadon dipoto video da hese leupas pamajikan tina naon tina HP bener teu ce sok rek dahar da ribet dahar jeung awewe mah urang mah pan dahar jeung lalaki tar loba 3 menit ge beres dahar lalaki mah dangdan beres 3 menit oge dahar tara riweuh tapi mun awewe ieu heula can update man can leres henteu sok samangkok naon nama mi nama foto nama saalbum di ditu di dieu tungtung nama kalah kamawur da keun we sing ngawajarkeun da eta mah istri lain lalaki istri mah da kudu kitu kudu riweuh heula rek sagala rupa teh terus keun salaki sina betaheun di imah lamun gering urus jadi aya nu ngurus mah tak tok aya salaki anu ngomong kieu mah cenah bawa ka IGD hayang ke rumah sakit si bapak eta mah kunaon sababna di rumah sakit mah diurus
Seetik Pak aya ngeueut kusahana teh perawatna teh seetik di toongan ku perawatna seetik bajuna diganti ku perawatna matak baratahan cicing di rumah sakit da di imah mah teu diurus diarantep tungtung teh salaki teh gering samawatna naudzubillahi min nu teu bener eta mun teu bener anu haladir mah patak di dari geus aroleh wa in amartaha atau akamun ditita tong sok hararese dangukeun ica tong sok hese mun cek usup teh cek Yusuf teh neng kopi siap mun cek usup teh neng susu siap susu nu mana ya teh kumaha neng we masih hanana nu mana gitu sing hampang birit entong sok berat birit tong hararese ari dititah teh cek usup teh nongeng neng siap lo ieu mah aya duit kakarak langsung pok torolong ari aya duit mah loba duit we salaki heuh da awewe mah lempes kudu kitu masing keur ngomong ku kumaha ge sok aing lempes kudu 100 ribuan masing keur ngadat oge sok akang balik jam 2 peuting atawa subuh balikna initna tos magrib init balik subuh ka imah tuluy hees deui pasti ngamuk da pamajikan pasti asup sia we kieu cenah kakarak mantog ka imah kalah ka kamar molor sok kalah molor bukakeun hordengna salaki apal adat pamajikan keluarkeun duit 100 ribuan aduh katingali ku pamajikan bade bobo deui tunuh keneh murunya begadang wengi hok cek wabi tutupan deui yang mam naon langsung robah 100% ku duit aya di dia nu awewe mata duitan aya nama geus lain mata duitan unggul mata keranjang awewe teh keranjang kuning sotik paket asia lo saya jeung tukang paketna di geus kawas CS we WA-an bakat kumin matak ya lalaki ya laku lamun awewe geus nyan statusna kieu semoga ayah diberikan kelancaran rezekinya tadi geus pesan paket pengalaman usaha tuh tong hese ai bere duit kakarak babari nu kitu mah atuh ada uang abang sayang gak ada uang abang ditendang ora aya duit mah duh mani sagala siap gerak neng malam Jumat, bora-bora malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, sabulan bade ngecas mangga. Ya, abi pokokna mah. Neng, ya, siapa da loba duit. Bebe jadi nu loba duit erek ka kota cenah, erek digawe deui cenah. Neng, bade ka Jakarta di. Bade naon atuh ka Jakarta? Atuh bade damel deui menyecalik we di bumi. Ngomongna kumaha jeung pamajikan nu loba duit salakina, aku tak biasa. Bila tak memeluk dirimu, aku tak biasa bila ku tidur tanpa belayanmu. Aku tak biasa. Iya yang ingin waka indit, coba duit. Sok, buktikan untuk baga duit, lu bebe jarek gawe. Saminggu tangku temere duit lagi ada gawe. Bebe aja ke pemajikan anak. Neng, ayah bade ke Jakarta nyek damel. Munti kamari siate mantog atuh ngajedaw gawe di imah. Mantog kan untuk baga duit tuh. Naudzubillahi min. Ade tadi dia bisi aya awewe nu kitu. Daek soteh ngaladenan ka salaki lamun aya duit. Mun eueuh ngomong. Aya nu kitu kalakuan aya. Nu mana? Malam mingguku ke Binaria. Pulang-pulangku berbadan dua. Walau tanpa restu orang tua. Sayang aku rela abang bawa pulang, lay panggil aku si Jablay, apale ce Jablay, jamu be aku, ku batur si eta mah beakna, si eta mah daek ditumpakan mun aya jadi lamun aya pamajikan di peteuy nunggal, cek salah kita, neng malam Jumat, boga duit sabaraha, nu kitu mah geus lain pamajikan, nu kitu mah jab, sing tarik sia nu kitu mah jab. Dengekeun Jablay, anu kudu aya duit wae. Kosolok kitu kokorok, meni gompong, kopi, susu, sagala disadiakeun, da loba duit. Amit Neng Ica mah sing soleh. Wa in amartaha atau aka rek boga duit, rek teu boga duit, salaki kewajiban diladenan kudu jadi pamajikan. Tong hese dititah sepanjang panitahna bener. Lamun panitahna teu bener, tolak wajib nolakna. Cek salaki teh, dia cenah tur leklok terus naon urusanana jeung mama. Atuh pangneangkeun mama cenah nok teu boga duit keur beulina atuh paling maling tah montong tong dilaksanakeun ari nitah goreng mah lamun ditinggalkeun ku salaki jaga kahormatan salaki ulah ieu mah salaki liar milu liar
Salaki keur manggul cau, salaki keur manggul bata, keur manggul batu, pamajikan mah di lejing. Ngagrup, ngabalad jeung balad seblakna timna. 1, 2, 3, 4, 5. Duh ya Allah, salakina keur manggul bata. Salakina keur macul. Eta pamajikan mah sapatuna gaya, lejingna gaya, topina gaya, ieu na lamudang lamedongna gaya. Tuluy jadi pimpinan aerobik. Tingali salaki, eta yang bisa meuli lejing eta teh. Aya nu saek aerobik di dia aya. Oh kene Kang ijinan we, naon sababna? Rarudet mata kitu ge di imah. Keun sinaneangan kasenangan jeung baladna. Ulah sok licik ari urang balad jeung balad nguseup meunang. Ari pamajikan urang hayang keluar hese. Ade ulah sok baku jadi salaki teh. Cuma salaki ek nuturkeun cicingnya pokona mah eueuh izin ayah tong keluar sapoe ayeuna. Duh. Hoi teh ameh nurut da pamajikan anu hade mah panurut cicing we di imah. Ceuk salaki tong keluarnya cicing we di imah. Kumaha sih lamun aya gempa bumi? Sok aya lini. Ya Allah lini. Ngajedog paeh urang. Dan cek salaki ulah naon? Ulah keluar. Terus salaki atuh erek initan teh amanatna atuh sing bijaksana. Sok neng bisa ka warung mah sok. Bisa erek ka ditu ka dia mamangga. Anu sepanjang naon mah. Nu penting mah nyangu di imah beberes di imah geus kalaksanakeun sok bade keluar mah. Nu penting mah asup ka jero imah teh geus beres segala rupana. Nu bade kalebet ka bumi mangga, si bapa si mamah bade lebet mangga, si neng si teteh mangga, lanceuk adi emang mangga. Nu ulah mah mantan kade teh mah ulah. Tah eta. Tah ulah sok ngasupkeun batur tanpa izin nu jadi salaki. Ditinggalkeun ku salaki teh. Gancang salaki init gawe urang amparkeun sajadah nu jadi pamajikanana duha. Ieu mah hayang salaki rezekina loba, rezekina jembar ari pagawean unggal poe. Dipolototan salakina. Turek menang rezeki kumaha. Da oni mah ngomongkeun pangalaman, oni init gawe pamajikan salat duha. Matak babari rezekina karasa, babari. Da aya doa pamajikan pituka. Leres. Ica sing kitu tah ulah-ulah hese ditit tah lamun ditinggalkeun ku salaki jaga kahormatan salakina tong sok ngaragragkeun martabat anu jadi salaki hartina tong nyieun kalakuan anu matak ngerakeun salaki eta ciri jalma anu soleh. Aya laguna teu ce sawios dilagukeun sawios laguna naon laguna saleha kanggo Ica. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha perhiasan terindah. Setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha, istri yang saleha. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha, perhiasan terindah.
jadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Hanya istri yang saleha, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan, perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha, istri yang saleha. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri saleha, perhiasan terindah. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Dunia teh banda hiasan, tapi hiasan yang paling indah adalah istri soleha. Sing soleha neng Ica. Amin. Nu mana neng Ica teh? Di kamar. Kade sia bisi di kamar. Oh eta Ica teh nya aduh kepaingan Yusuf Bogoh. Kulan teraskeun sing soleha Icana. Amin ya rabbal alamin. Cukup sakitu tecekap nu paling utama ta'arufan bainahuma, saling memahami. Ieu nu kadang sok urang pasea teh nu batak jadi lieur teh ieu tah di antarana teu saling ngarti. Masing-masing egona dikeluarkeun. Nu penting mah aing ngeunah, nu penting mah aing resep paduli pamajikan teresep ogenan. Ta eta anu sok jadi masalah teh. Eta matak Ica jeung Yusuf kudu saling memahami, saling mengerti. Mana saling memahami? Ica kudu ngarti ka Yusuf. Kunaon pangna Yusuf nitah nyieun kopi, kunaon pangna Yusuf nitah nyieun susu, kunaon pangna Yusuf mung nyeuseuh teman-tuan nyeuseuh, teman-tuan gegeroh, kunaon pangna kitu? Sabab Yusuf geus mokuskeun tanagana kabeh dipake dina pagaweanana. Leres henteu? Jeung ameh pamajikan boga naon? Boga ganjaran nyayogikeun keur jadi salaki. Eta sing paham. Leres? Mun hayang ngasan kumaha capek nanu jadi salaki, ajaran engke Ica jadi Yusuf. Kumaha Ica jadi Yusuf, ajaran jadi salaki. Mun tukang gawe sok ajaran gawe kawa salaki. Mun salaki tukang naon, tukang macul sok ajaran pamajikan milu bawa pacul ke kebon, bawa pacul ke sawah, sok ajaran pacul teh berat apa henteu. Sakali manggul kapana langsung kabawa ka tukang, mata kitu ge berat. Akang geuningan cenah beratnya pacul teh ku akang dipake unggal poe neng. Akang abi cenah sasangaleun, akang mah unggal poe, sasangaleun geus teu dirasa. Akang geuning panas mata kideung ge akang mah geus biasa papanasan. Tuh karasa geuning nyanya geuning capek gawe teh nya muhun. Sok ajaran geura dagang ngider. Engke mah Yusuf teh lamun sok ngider teh mah dagang naon? Dagang somai, engke mah ajaran Ica ngider dagang somai kana motor. Ngider. Oh panas, capek tah karaos geuningannya capek gawe teh. Ajaran salaki pamajikan jadi salaki rasakeun kumaha capena gawe yang jadi salaki. Matak sok aya kabejakeun salaki rag-rag tina bangunan. Lain ti soleda-soleda teh pikiran keur mikir ka imah. Bisi teu naon, bisi teu kabeuli baju lebaran kumaha ayeuna. Pan baju lebaran teh ayeuna geus riweuh ti ayeuna pamajikan teh. Cenah geurang nyirian cenah baju lebaran tuh geus geus karosong dina naon dina keranjang kuning. Sebeak cenah beakeun model engke mah cenah ayeuna. Boro-boro naon Rajab dage encan geus mikir baju lebaran. Leres tungtung dari pikiran ku salakina eukeur macul kalah ka pacul, eukeur naon eukeur dina bangunan kalah karagrag dina bangunan. Mikiran sak mikiran di imah capek tong ditanyakeun capekna. Matak sirah lalaki sok aya nu botak lieureun eta. Leres henteu? Da teu kabejakeun awewe botak mah eueuh. Leres nu sok botak mah pameget. Naon panna botak? Otakna mikir tuluy. Hamil cenah abi mah komo cenah abi mah hamil capek. Maruk salaki teu hamil gitu. Eca hamil 8 bulan, sarua salaki ge hamil 8 bulan.
Oh cenah poe eta beutengna cenah begung teu katingali hamil. Da hamilna lain dina beuteng lalaki mah. Di mana hamil lalaki? Dina sirah. Jadi anak teh dipikiran, ya anak geus 2 bulan, geus 4 bulan, cenah kudu syukuran ngariungkeun meureun dulur atuh kudu aya meureun 100-200 ribu mah nya dulur moal dinginum-nginumkeun acan. Tuh, dipikiran teh ku salaki kumaha carana nya matak beuki getol gawe. Leres henteu? Di dieu 8 bulan teh dipikiran. Ngalahirkeun pan ieu otakna nu maen mah. Ece nu gede beteungna ieu otak lalaki anu liurna. Matak bararotak tong aneh. Da mikir lalaki. Leres henteu? Tuh, capeun, sok rasakeun kacapeun nu jadi salaki, ajaran sapoe jadi salaki bakal sadar pantesan di imah salaki taramantuan ka kuring teh da geuning tanaga ge geus beak di luar. Leres. Tuh, ngeunah. Ngarti mah kana kondisi salaki. Salaki oge kudu ngarti kanu jadi pamajikan. Tong satunyuk-tunyukna, tong satitah-titahna. Naon sababna? Hiji pamajikan lain pembantu. Nomor kedua pamajikan di imah teh teu sare wae tapi gawe. Ngana buktina gawe? Tuh dicai geus beres eueuh seseuheun, tuh geus eueuh geroheun, tuh geus eueuh empeleun, kabeh geus beres ku saeta? Ku pamajikan. Mikirna kudu kieu salaki teh ame apal kacapean jadi pamajikan. Coba lamun urang ayeuna boga pembantu mayar nyeuseuh sabaraha, mayar gegero sabaraha, mayar ngepel jeung nyeuseuh sabaraha, sabulan minimal 1,5 juta we ngaluarkeun keur pembantu. Coba pamajikan unggal poe gegero, unggal poe nyeuseuh, unggal poe sasabu, unggal poe ngepel, dibayar henteu? Teu dibayar, gratis. Leres henteu? Teu syukuran kumaha urang boga pamajikan. Hayang dahar kariam, ka restoran mah kudu mayar sabaraha, di imah geus aya koki nu nyadiakeun tanpa kudu dibayar. Leres? Asaan lamun hayang apal kacapean jadi pamajikan, ajaran jadi pamajikan cicing di imah. Jadi Yusuf teh kali-kali, neng sok neng di luar, jung bisa rek ulin kaditu kadadaha ka tasik ka Raja Pola, jung rek balanya jung kaditu. Ari AA bade ka mana? AA bagian di imah. Apaan ieu abi can geger ku AA di gerohan. AA can eneng can nyeuseuh ku AA di pangnyeuseuhkeun. Itu cenah si neng can diibakankeun ku AA kabeh pokona mah urusan rumah tangga bagian AA. Geus sigan heueuh. Kakarak jokot sapu, wes sapu, kakarak di kamar ukul, aduh nyeri cangkeng, kakarak di kamar itu. Da karasa cangkel risa sapu teh. Jadi oni apal karasa cangkel, da oni mah tukang sasapu. Isuk-isuk teh oni mah tukang kieu Kang di imah teh. Balik ngaji kieu teh pentingna teh subuhna teh kieu aing memeun hayang sare deui teh jokot heula sapu aing mah cari aman sapu. Daripada pas sehat sok. Sasapu oni mau ngapoe karasa cangkel nyeri cangkeng, karasa tak kieu pamajikan ge ngapoe nyeri cangkeng. Leres, kalau mau kudu ngepel kaos baheula mah bari ngoronang paling mah ngeunah di kitu-kitu. Sangeunahna ge gawe anger we capek. Leres, can geus kitu teh cicing teh pamajikan teh cicing. Ditinggali kana wastafel ngus gerohan nu kamari. Di gerohan kieu. Geus gero beres di kana ieu kana dientepkeun, geus dientepkeun teh cicing teh pamajikan nyawa HP. Teu ini ka WC. Di WC geus namru seuseuh, diseuseut. Beres tapi kadinya teu beres tapi kadinya teh kaluar tina seuseuhan teh tingali anak hudang nyaring gancang dihudangkeun, gancang di mandian, gancang di bajuan, di dangdanan. Leres salakina mah geus dahar geus naon, geus ngopi geus naon, pamajikan mah mesti kana nyonyo anak. Leres henteu? Leuheung sakitu nyorang lamun anakna rudet leweh, ajaran ku akang dengekeun budak leweh. Dengekeun. Malah so aya salaki nu ngomong kieu, aing teh cenah cicing di imah teh libur ieu teh cenah hayang ngeunah di imah teh. Mu ngadenge anak leweh. Nyeri cenah kana ceuli dangukeun tah. Ceuk urang teh, AA mah kakarak ayeuna ngadenge budak ceurik. Abi mah unggal poe asara wing ceuli ngadenge budak ceurik teh. Karaos ayeuna nyerina ceuli, karaos abi mah unggal poe. Geuning rudetnya ngadenge budak ceurik teh heueuh. Eta mah unggal poe pamajikan. Mata untung pamajikan urang teu jadi nu gelo ogena.